Para mitra sadaya ti dinten ka dinten ti waktos ka waktos nyereleknya para mitra teu terang dongeng terus bagian ka 85 we. Dongeng naon cenah Mang Jaya gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana. Ari sareng Aan Merdeka Permana mah para mitra terus lami Mang Jaya karsan aya di daerah Bandung kapungkur sawilaya lah para mitranya, sawilaya gitu daerah Bandungnya para wargi nuju daerah Bandung sawilaya gitunya didinya para mitra sadaya. Memang si Mang Jaya nuju lahir memang di Kuningan para mitra sadaya. Tas lahir di Kuningan nya dugi ka sababaraha waktos sareng pun biang pun bapa ka Bandung heula. Tos gitu wangsul di ka Kuningan para mitra. Tos tilami nya tahun 51 Mang Jaya ka Bandung deui neraskeun didinya sakola namung ngiring sareng pun bibi sareng pun paman gitunya para mitra. Mangga gelebugna angin rawa onom karangan Aan Merdeka Permana urang teraskeun ayeuna nincak bagian ka 85 wilujeng ngadangukeun. Para mitra pamiarsa, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbebrahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari, hiji dongeng karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon gelebugna angin rawa ono. Mangga dongeng urang teraskeun deui. Ayeuna teh nincak bagian ka 85 nya para mitra. Kumaha terasna dongeng mangga urang teraskeun bae. Para mitra kaum dangu, harita jalma-jalma pada ibur kulantaran aya nu kokoceakan tulung-tulungan. Ari nu tulung-tulungan teh salasna juragan Ujer atanapi juragan Jure teh para wargi anu harita keur ditonyokan ku Mang Lendra. Sedengkeun para mitra sadaya ari Mang Lendra mah teu katingal kitu. Ieu teh ku juragan Jure teh. Juragan Jure harita kokowowongan bakat ku nyeri lantaran asa aya nu numbuk kitu di antarana para wargi. Padahal Mang Lendra mah tarung teh jeung para siluman kitu di antarana. Ngan siluman eta cenah para mitra nyaeta cicingna dina warugana juragan Ujer teh. Kitu akibatna juragan Ujer teu walakaya atuh harita oge. Malah bari gogorowokan sedengkeun istri nu diajak cenah harita teh minangka sukan-sukan ku juragan Ujer ngan saukur uman iman we para mitra bari nyempod lantaran geus teu bisa majar kumaha. Manehna kacerek deleg padahal manehna teh boga salaki migawe pagawean nirca. Ieu para mitra dosa nu kacida ageng na di antarana para mitra. Malah jalma-jalma harita pada ngadegdeg. Naon? Gue aya naon yul? Teu mah penting aya naon. Cek jalma para wargi. Bari blas-blus asup ka jero kamar. Ngan maranehna jadi era parada sabab mireungeuh nu ting bulu cundik enggon. Harita teh dua manusia lir ibarat sato hewan we cenah para wargi. Teu katempelan aku baju atawa pakaian dinu nempel dina awakna. Bedana para wargi sadaya atuh ainu lalaki namanya eta juragan Ujer beungeutna barengep tamak nyiksa. Salah saurang jalma keheul ka bina-bina ceuk eta lalaki bari nyarita. Saha eta lalaki oi? Nu ngagoler gigireun pamajikan aing sia ha? Urang ajar sia. Sia geus wani ngagadabah pamajikan aing, ha? Cek salah saurang lalaki nyurun. Tur ari geus deukeut mangajekuk para mitra. Juragan Ujer harita keneh dipeupeuh ditonyokan malah ma para wargi. Malah tuluy harita ge dikekesak eta juragan Ujer teh. Atuh diajak gelut beuki gogorowokan menta tulung daapan manehna ge geus ripuh. Basa dihampol ku Mang Lendra. Mireungeuh kitu nu sejen lain misah tapi kalaka ngilu ngarempug juragan Ujer.
Atuh kudua kutilu para wargi juragan ujer teh bebe akan disiksa ku urang eta lembur. Lantaran gesa kapanggih cenah kaperego kacerak deleg. Milampah kalakuan nireca jeung pamajikan batur di eta lembur. Da kitu cenah para mitra ai juragan ujer teh kasebutkeun boga ilmu pelet kitu. Aduh ilmu pelet tanggih jiwaktos para mitra sadaya aya lalakon anu namina nyaeta Rusia teh kudu ku urang dianggo. Dumeh alamna we benten kitu mah oge. Katuangan sami deui. Mung bentena teh anu kumaranehna dituang mah ukur aura-aurana wungkul kitu tah suhun maksud teh. Cumuhun kitu tah. Ceuk Mang Lendra. Nu ngadenge ungut-ungutan. Tah sumun saupami sadayana nu aya di dieu parantos samiuk tos sapu. Bade masihan keadilan ka bangsa gaib. Sawios engke ku jisim abdi bade diajak cacarios. Naon kahoyong maranehna saestuna kitu menyoge nu? Ceuk Mang Lendra deui. Harita para wargi sabada Mang Lendra cumarita panjang lebar. Satuluina juragan Bendarawadana cumarios deui. Oh. Pek we uruskeun ye. Pokona mah geura uruskeun Helendra. Sabab ceuk Aki Darum ukur andika nu bisa ngayakeun hubungan jeung nu kararitu. Ngan sok sanajan kitu. Tetep we kaula ge hayangnya ho atuh. Ari nu disebut gaib teh. Heueuh, di dieu teh nya saha atuh sabenerna? Nu disebutkeun gaib di dieu teh cing kaula ge hayang nyaho Helendra. Saur juragan Bendarawadana. Barang ditanya kitu, Mang Lendra sakedapan mangahuleng. Ngahuleng saeneng-eneng sabab teu nyaho kudu nerangkeunana kumaha. Da sabenerna manehna ge can aya anu ngabejaan. Can aya nu ngabejaan cenah para mitra gaib nu katenyo kumanehna kamari-kamari teh. Nya gaib naon atuh cenah kitu. Nu matak ayeuna barang ditanya ku juragan Bendarawadana sarupa kitu. Kudu kumaha ngajawabna sedengkeun manehna teh cenah geus dipentes. Pikeun ngayakeun hubungan jeung nu gaib. Da ieu nu berat pikeun Mang Lendra dina nerangkeunana. Nya kudu kumaha cenah nerangkeunana sangkan juragan Bendarawadana ngartos kana pasualan-pasualan anu keur tumiba dina waktu samodel ayeuna. Atuh Mang Lendra tuluy nyarita deui. Aduh pangapunten biji sim abdi teh lepat dina maparin penjelasan. Ari di alam sanes nu aya di sabudeun urang teh aya nu disebat kahirupan gaib kitu. Bangsana teh rupi-rupi gamparan. Aya bangsa onom. Dupi bangsa onom teh hiji karajaan nyaeta hartos nama bumen-bumena teh nu disebat Karajaan Pulo Majati. Taki itu nu disebat bangsa onom teh nyaeta aranjeunana bumen-bumen di hiji karajaan namina Pulo Majati. Dupi anu nyaeta mimpin eta Karajaan Pulo Majati nyaeta minangka nama anu hartosna ngabahu denda di eta nagara Pulo Majati. Teu sanes nu katelah nama eta teh Prabu Selangkuning nu nyakrawati ngabahu denda di Pulo Majati nu. Kitu nu mawe oge tahlian ti bangsa onom atuh. Dina alam gaib teh aya nu disebat jin. Tah dupi jin anu katelah teh seueur rupi-rupi di antawisna. Ye aya anu namina Ratu Aning-Aning Kingkik kaula nu. Dupi Ratu Aning Kingkik teh ngaratuan di Karajaan Burak Setraganya. Namun aya deui sumuhun siluman-sileman. Pokona mah
anu teu kagungan organisasi hartos nama liar we penginten anjeun mah kitu tah. Siluman-siluman liar kitu seueur. Gena bangsa dedemat dedemit liar, bangsa gandarwo sareng sajabina seueur kitu. Tah kitu diantawisna. Mung hapunten we ieu ge kasangakeun kagamparan teh. Hartos nama mung sapamenak jisim abdi kaula nyuwun. Dupi maranehanana teh hirup sewang-sewangan. Jeung napsi-napsi maneh we. Samiuk ngahijina teh ari aya pola-pola nu caket-caket milampah jahat we. Nyame maranehanana sabilulungan. Paheyeuk-heyeuknya leungeun paantai-antainya tangan kitu. Gawe babarengan dina milampah kajahatan. Kitu man we oge, tah kitu gamparan man we oge. Nya diantawisna bae nu sok milu gabung atawa gawe babarengan dina lampah jahat diantawisna sabangsa gandarwo, kuntilanak, jurig jarian, bangsa kecit, kelong wewe, jurig pocong sareng sabangsana nu sanesna kitu tah. Tah eta mah maranehna hirup marakayangan. Sareng hirupna taya aturan nu puguh. Karepna mah kumaha dewek we. Ceuk manehna hayang kitu laksanakeun. Da teu kia iket ku hiji aturan atanapi organisasi kitu. Mun organisasi teh mah kitu manawi oge. Tah, ieu mah etang-etang we sumuhun bahan kitu. Manawi bahan katampi tah kitu. Anu tiasa kasangakeun ku jisim abdi teh kaula nu. Ceuk Mang Lendra nerangkeun panjang lebar. Nu aya patula patalina jeung karajaan Pulau Bajeti. Malah nu disebut cenah karajaan Burak Setra Gana oge. Anji terangkeun oge cenah aya bangsa dedemat dedemit gandarwo. Bangsa cenah jurig jarian jeung sajabana para mitra sadaya. Awalnya diantawisna cenah nu hirupna liar. Diterangkeun oge ku Mang Lendra. Sabada Mang Lendra panjang lebar nyaritakeun hal-hal nu aya patula patali jeung urusan anu gaib. Diterangkeun ayana karajaan onom di Pulau Majeti, aya karajaan bangsa jin jeung atu siluman sejena. Marah cenah gandarwo, kunti jeung sajabana para mitra kuntilanak. Diterangkeun juragan Bendarawadana cumarios deui. Oh, hari kaula mah hayang nyaho we eta teh. Jeung deui kaula hayang nyaho teh. Sabenerna urang salaku bangsa manusia keur patelak jeung saha. Dina perkara ngabukbak jeung nyaatkeun rawalak bok teh. Cing Lendra. Nah patelakna teh jeung saha nu tadi ku Andika disebutkeun nah jeung bangsa onom. Naha jeung bangsa siluman-sileman, naha jeung bangsa gandarwo, bangsa dedemat dedemit, jeung saha sabenerna urang patelak teh cing. Dina ngoning nyaatkeun ranca teh. Dai tujuan kaula mah eueuh deui. Dina ngoning nyaatkeun ranca teh sangkan ranca aya mangfaatna keur kapentingan umat manusia. Hartina kaula terek nyaatkeun ranca rek ngokolakeun eta tempat. Sangkan eta tempat aya mangfaatna keur umat manusia. Di mana geus digaringkeun atuh dibela lemah meureun jadi imah. Lamun cenah dipacul meureun jadi tempat palawija. Atuh cenah nu aya kacayan bisa dijieun sawah. Pan alus teh ngaranna keur kapentingan umat manusia. Kitu maksud teh cing terangkeun ku Andika Helendra. Sabenerna urang teh keur patelak jeung saha. Saura juragan Bendarawadana. Umaros ka Mang Lendra hayang leuwih jelas. Memang tungtung nama pertanyaan ti juragan Bendarawadana teh lir ibarat anu nyoksok jero para mitra. Sagala ditanyakeun atuh Mang Lendra ngajawab deui. Ari saleresna mah
urang ayeuna teh sacara teu sadar nuju patelak sareng sakur bangsa gaib gamparan. Kitu bae oge. Ta bangsa gaib teh rupi-rupina mah sakongkol sadayana. Bersatu anjeunna teh minangka nama ngayakeun pacengkadan sareng bangsa nya bangsa manusia kitu. Ceuk Mang Lendra. Mungguh mata kreuwas keur nu ngadedengekeun. Atuh harita ge para mitra sadaya, ari akida rumah ngan ngahuleng we manehanana teh ngadenge katerangan ti Mang Lendra. Akida rum ngahuleng da manehna mah geus nyangka yen bakal kajadian kitu. Manehna bisa nyawang kanu anggang maklum hiji kolot anu legok tapak genteng kadek. Loba luang jeung pangalaman. Jadi omongan Mang Lendra teh akur sabenerna mah jeung cenah jero-jero hate manehanana. Ngan teu wani kebat bisi matak jadi matak. Kitu diantarana. Juragan Bendarawadana sabada ngadangu katerangan ti Mang Lendra sarupa kitu. Anjeunna ngajenghok bari ngajawab, Baru kitunya. Juragan Bendarawadana ngagebeg satakar kebeg. Geuning manehanana teh keur nyang hareupan cenah persatuan bangsa demit. Persatuan bangsa nu gaib cenah. Nu gaib teh bersatu boh di mana nyaeta pikeun ngalawan bangsa manusia. Kirang langkungna mah kitu gambaran. Manawi oge namun hapunten sumdisim abdi ngadugikeun ieu pasoalan ka gambaran. Tema Mang Lendra bari saterusna geus nerangkeun deui para mitra. Ceuk Mang Lendra, sabenerna kabehanana ge keur ngarasa tugenah ku bangsa manusia. Ceuk bangsa onom manusia ayeuna mimiti saraka. Hayang ngawasa dunya ku sorangan. Jeung teu ngagehan pangupa jiwa keur makhluk-makhluk sejena. Bangsa siluman-sileman ge sarua keur papada tugenna. Sabab ku kasarakahanana manusia. Loba alam nu diruksak, ku kasarakahanana manusia. Loba alam nu diruksak atuh tempat panonoban manehanana diruksak. Ari sedengkeun sabagian alam teh oge keur dipake pangabetah ku bangsa gaib. Kitu diantarana. Mang Lendra cumarios deui. Maranehana ge tumaros ka urang teh atuh gamparan. Nah naon leuwihna bangsa manusia make sok ngarasa yen leuwih ngabogaan hak batan makhluk sanesna. Dina ngoni ngaropea alam kitu ceuk maranehna teh Jun. Aduh, janten ieu pertarosan teh ngarupikeun hiji pertarosan anu hartosna mah rada abot pikeun ngajawabna nu. Ceuk maranehanana seueur manusia nu gagabah ngagunakeun kasarakahanana. Balukar gagabah dina ngagunakeun kasarakahanana. Alam jadi ruksak itu menwege. Ari parantos reksak. Anu nampi karugian teh sarerea. Nya di antarana kalebet maranehanana cenah kitu. Dia kitu me oge. Disagedengeun alam teh malik teu suka ka umat manusia. Anu mana umat manusia tadi ge disebatkeun kaleulewihi dina ngagunakeun kasarakahanana. Gagabah dina ngagunakeun kasarakahanana. Kitu manawi ge gambaran. Ceuk Mang Lendra. Obrolan teh ngan saukur Mang Lendra we jeung Juragan Bendarawadana. Nu sejen mah eueuh nu wani ngilu ngomong lantaran cenah teu ngarti kana pasoalanana. Ngan seukur ngabandungan ieu sawala dua jalmi nyaeta Mang Lendra jeung Juragan Bendarawadana. Juragan Bendarawadana nyusul tepus kana caritaan Mang Lendra harita bari pertanyaan sarupa kieu. Lain Lendra,
Kumaha tanda-tanda maranehanana nemongkeun katuganana ka urang cing sok terangkeun ulah kagok aso. Ieu mah ulah kagok pokona mah sok terangkeun. Juragan Bendara Wadana tumaros langkung gemet para mitra. Nyusul tepus kana omong-omonganana Mang Lendra. Anjeuna hoyong langkung uninga rupina kana ieu pasualan. Saupami percanten mah maranehna teh tos seueur males pati ka urang teh gambaran. Contona bae aya nu maot sakadar diseureud babakaur. Aya nu palastra ku dipacok orai. Angot nu maotna dibintih buntut buhaya mah tos sabarakali apana. Tos seueur teh kajantenan sarupa kitu teh nu. Jirimna wungkul tapi rupi sasatoan teh. Eta teh ngan saukur jirimna. Kitu diantawisna mah da salaresna mah eta teh katumpangan kula lembut sanes kitu manawi nu. Manawi kitu tah. Aduh, hapunten we sumuhun ieu mah diterang dicarioskeun ka gamparan. Da bane we gamparan tumaros ka jisim abdi. Nya sakaterang jisim abdi we didugikeun ka gamparan. Hartosna mah teu aya nu ribuni-buni nu. Katerangan jisim abdi teh tuning. Teu didingding kelir di sinang siloka. Cuma rios blak-blakan jisim abdi teh nu. Kitu meoge. Ceuk Mang Lendra. Atuh sarerea jadi saheng sabab memang salila nyaatkeun ranca. Loba kajadian. Loba kajadian jalma tatu malah nepikeun kapalastrana diganggu nyaeta sato ranca teh. Aya nu langkung bahaya eta gamparan. Ceuk Mang Lendra deui. Mepeuskeun ranyongna nu cacarita para mitra. Naon eta teh Lendra? Sauru Juragan Bendara Wadana beuki panasaran para wargi sadaya. Atuh teu loba catur aya pertanyaan sarupa kitu ti Juragan Bendara Wadana dununganana. Mang Lendra harita keneh para mitra berabat memang Lendra nyaritakeun. Yen bangsa jin ti karajaan Burak Ganda Setra langsung diluluguan ku Ratu Aning-aning Kingkik ngambah ka alam manusia. Kitu diantarana. Ari maranehna teh kagungan kakiatan kanggo meruhkeun manusia. Margi cenah manusia zaman kiwari teh beuki hengker kitu. Pang nama hengker dina ngoning pamadegan. Beuki babari kakeunaan ku owah gingsir. Tak kitu nu bae nu. Beuki ageng manusia nyieun kasalahan. Bakal beuki tambah kakiatan we maranehanana dina meruhkeun alam manusia teh kitu mah ge. Aduh. Tah ieu nu janten kakiatan pikeun manehna teh. Hartosna di alam manusia ge manusia tos robi pamadegan. Nu diudag-udag dengan kasenangan. Nu diudag-udag dengan dunya barana. Nu diudag-udag dengan seukur pangkat. Nu diudag-udag dengan kasenangan hirup. Kitu nu oge. Tah dina soal ieu dipake kasempetan ku bangsa jin sareng siluman anu gaib teh nyaeta dimangpaatkeun sangkan manusia anu jiga nama kaayaan senang di dunya padahal digebruskeun ku bangsa jin teh kitu sareng siluman gan bangsa Gandharwa sareng sajabina kitu manawi oge nu ceuk Mang Lendra. Atuh geus aya anu araya harita teh ngaguruh deui silih cacarita jeung pada baturna. Waduh, bahaya atuh. Moal mamanehna ganggu ka kami kae Mang Lendra. Bawa atuh nya. Ceuk Dayat para wargi. Jang Dayat nyelengkeung jeung sorana kebek ku hariwang. Nya, bawa meureun nya. Maranehna ge ganggu ka kami meureun nya. Ceuk Bimarkona. Nu tita tadi jempe ngahep-hep para mitra bari emok cabok teh.
manehna merhatikeun lantaran nu harita ngariung teh lain bae juragan Bendara Wadana malah Aki Darum oge ujer Jang Dayat. Oge Bimarkona nu geus rengse gagawe popolah di dapur. Ngilu ngariung di dinya para mitra ngadedengekeun cenah obrolan Mang Lendra. Lian ti eta cenah para tatangga ge araya malah aya sabagian cenah kapala desa nu hadir waktu harita, waktu Mang Lendra ngadongengkeun kajadian teh. Barang harita Mang Jang Dayat jeung Bimarkona cumarita ngarasa reuas jeung papadana. Harita Mang Lendra ngajawab. Ari eta mah kumaha paripolah urang we atuh. Mun urangna boga jiwa hengker bakal babari ka kawasan ku bangsa nu kararitu. Oh, artina mah di kawasan ku bangsa nu kararitu kitu tah. Tapi mun urangna kuat mah ya moal bisa kaeuntepan atuh. Cek Mang Lendra deui para mitra sadaya. Ku ayana kapercayaan nu dianut ku Lendra teh. Juragan Bendara Wadana pepeujeuh malar sarerea cing caring cing pageuh kancing. Saring setegeuh iket. Bisa aya siku si bulu-bulu mau ngamuk gajah mata. Bari teu katingali kaayaanana lantaran ngahareupan jelema nu demi teh. Kudu tatan-tatan cenah kitu saur juragan Bendara Wadana para wari. Malah juragan Bendara Wadana cumarios. Lain iatna bari pageuh nyekel gobang atawa pakarang seukeut sejena. Ari sabab yeuh. Nu disanghareupan ku urang lain musuh nu kudu diperangan ku senjata. Lain musuh anu hadu hareupan jeung urang bisa dibedil lain. Tah lain musuh anu kitu. Nyaeta nu keur disanghareupan ku urang teh nyaeta kudu ku patekada nu kuat. Dina nanjeurkeun bebeneran hirup. Kalawan nyekel pageuh. Menta panang tayungan ti Gusti Allah saurna. Sarerea nyakseni kana eta papagah. Malah jang ngajalankeun eta parentah. Rahayat rancah ti harita saban peuting sarengsena salat Isya sok ngayakeun doa keur kasalametan balarea. Waktosna seueur para mitra.